Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang manusia dilahirkan ke dunia, hirupna itu manusia itu menghadapi masalah. Maka tugas manusia kudu ngabereskeun masalah ulah nambahan masalah. Pikeun hal eta moal bisa manusia keluar tina masalah yang ngabereskeun masalah kajaba ku meunang rahmat Allah. Nah, kunci kebahagiaan manusia boh di dunia boh di akhirat menurut ajaran Islam dituangkeun dina Al-Qur'an dimuat dina hadis Rasul gumantung kana meunang rahmat Gusti Allah. Doan Allah dina Al-Qur'an surat Hud ayat 42 La ansimal yauma min amrillah illa marrahim. Ya ayat tegas nuduhkeun yen manusia di dunia moal bagja bisa ngungkulan masalah menang pitulung kajaba anu menang rahmat Allah. Di akhirat surat Ad-Duhan Allah ngandawuhkeun yauma la yughni maulan am maulan syai'a wa lahum yunsurun illa marrahimallah. Ya nuduhkeun di akhirat manusia moal bagja menang pitulung kecuali anu menang rahmat Gusti Allah. Nah, manusia selalu dihadapkan karena masalah. Menurut ahli tasawuf, waktu teh opat. Manusia moal keluar tina opat. Jadi hiji taat, dua maksiat, ya, tilu musibat, opat nikmat. Carana dina waktu taat kudu dumasar kana keikhlasan. Dina waktu musibat dumasar kana kasabaran. Dina waktu maksiat kudu kutobat. Dina waktu nikmat kusyukuran. Itu ngatasi masalah. Orang mayunan masa nu bakal datang disingarepkeun kana masa nu leuwih goreng patan poe nu ieu. Ma min sanatin illa wa ba'daha sarrun minha. Nah, maka keur ngingarepan waktu nu leuwih goreng urang kudu bersiap-siap mengisi waktu anu goreng eta ku meunang nasib anu hade. Dawuhan Kanjeng Nabi Man kana yaumahu khairan min amsihi fahuwa rabi. Wa man kana yaumahu syarran min amsi. Man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa khasir. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbun. Zaman poe ayeuna leuwih alus batan poe kamari nasibna itu anu beruntung. Nu poe ayeuna leuwih goreng batan anu kamari itu anu cilaka. Nu poe ayeuna seimbang jeung nu kamari dina nasib teh itu rugi magbun. Nah, kulantaran itu perlu urang mayunan dina masa nu dakbal datang teh ialah mencari takdir yang baik ku cara jalan amal anu kuat anu baik kudu make ilmu lamun teu nyaho kudu milu kanu nyaho tuluy kudu nganyahokeun kana kanyaho nyaeta ngamalkeun mana nu kudu ninggalkeun ulah tina kanyaho jeung ulah osok nyanyahoanan jeung ulah osok milu kanu nyanyahoanan. Maka urang lamun teu nyaho urang milu kanu nyaho. Keur ikutan para warga Jamiah Nahdlatul Ulama nu jadi ikutan adalah para ulama-ulama anu berhaluan madhab salah siji madhab nu opat nu akidahna akidah ahli sunnah wal jamaah anu tasawufna tasawuf anu mu'tabar tasawuf anu
dikembangkan, diajarkan ku Imam Ghazali sang Imam Syekh Junaidi Al-Baghdadi, dikembangkan ku Imam Ghazali. Itu di antara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.